Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Neng. Ibu, nami abdi Riza. Punten ngaganggu waktosna abdi bade cumaros perkawis virus corona nuju heboh eta. Mangga, Neng. Pami ibu tiasa ngawaler mangga diwaler, pami teu tiasa hapunten wae ibu. Ibu, kumaha pendapat Ibu perkawis virus corona nuju heboh eta? Janten urang kada hati-hati sareng waspada kumargi virus eta teh enggal pisan nerapna ka unggal jalmi. Maka urang teh kedah hati-hati ulah seueur teh kaluar ti bumi. Tiasa nyebar ka saha wae ka ari virus corona eta teh. Terutama ka ibu hamil, teras kanu imunna lemah, teras kamurang kali atanapi ka jalmi anu tos sepuh, anu tos lanjut usia. Ari virus eta teh sok cicing di mana wae tah ari Virus eta teh cicingna janten di sela-sela jari, Neng. Janten urang upami tos di luar bumi atau napi tos angkat-angkatan diutamikeun urang kedah mencuci tangan. Nah, cuci tangan eta teh sanes cuci tangan begitu saja. Janten kedah reres-reres cuci tangan itu sela-sela lanangan, sela-sela jari teh kedah reres-reres dibersihkeun nganggo sabun. Janten cuci tangan eta teh aya tahapan-tahapanna sanes cuci tangan kitu wae, Neng. Seueur tahapanana upami kalepat mah ibu teh nu saterang ibu tahapan aya 7 tahapan, Neng. Mohon. Gejala naon wae anu disebabkeun ku virus corona eta teh, Bu? Gejalana terutama nama muriangan, sesak napas, terus suhuna tos tinggi, tos luhurnya kintan-kintan pengen 37 atau napi 38 ka luhur. Nah, upami tos ketahuan suhuna tos tinggi, tah urang kedah waspada. Janten urang kedah marioskeun diri ka puskesmas atau napi klinik anu caket. Mohon. Tah urang pami tos ka nyahoan suhuna tos tinggi, tah urang berarti kedah waspada. Kumaha eta kelanjutanana ti dokter. Nah, janten urang ulah sieun-sieun, Neng, upami urang tos panas, demam tinggi, tah urang kedah enggal ka dokter ulah cicing wae. Kumaha cara Ibu nyegah supaya virus eta teh teu tepa ka unggal jalmi gitu, Bu? Janten urang kedah di bumi ulah keluar bumi. Tah janten upami keluar mangga keluar, janten kedah nganggo masker, ulah hilap nganggo masker. Teras deui kedah diseueurkeun olahraga, nih. Nah, ku ayana olahraga eta urang janten stamina tubuh urang teh janten kebal. Pami janten deui urang janten di bumi wae. Nah, seueur di bumi tapi orang cicing misalkan teu digerakkeun tubuh orang teh. Tah eta awon, Neng. Janten di bumi oge kedah gerak. Urang teh kedah seueur berang damel, terutama urang di bumi teh kan bersih-bersih bumi supaya virus corona eta teh teu aya. Mun janten ulah di bumi wae, Neng, di luar bumi oge kedah dibersihkeun. Nah, janten di luar bumi oge ibu rutin setiap minggu teh diayakeun penyemprotan. Nah, janten penyemprotan teh saesku ibu, tapi pun tanda ibu gadung urang kali pameget. Nah, janten pameget eta dikerjakeun. Janten setiap minggu aya penyemprotan nganggo disinfektan. Ya, Kegiatan naon wae tah nu Ibu lakukeun salami aya virus corona ieu teh? nyata ibu mas kegiatan sadinten mah kumaha ibu ayeuna didamel oge libur, janten ibu teh di bumi wae, Neng. Tah janten di bumi teh ibu teh kumari tos biasa gerak pentennya sadinten nya. Janten di bumi teh bersih-bersih. Janten kesempatan ibu teh di bumi teh bersih di dalam kamar, di ruangan, di halaman rumah. Janten alhamdulillah ku ayana libur teh janten bumi ibu teh bersih-bersih. Janten di terang ibu teh ayana oh penyemprotan teh ieu obatna teh. Janten oh ieu teh orang teh kedah kieu urang teh setiap minggu teh kedah aya penyemprotan ieu. Ya rutina mau sakieu wae pertarosan teh abdi. Mangane hatur nuhun. Hatur nuhun Ibu atas ngaganggu waktos Ibu.
Henteu Nay. Alhamdulillah ibu oge put aya wawancara ieu teh ibu sakedikna ibu janten terang paentan penyemprotan disinfektan teh kieu wawasuh panangan teh kedah kieu gitu. Ya, matur nuhun Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.